Balanja ayo main katok dapat duit ya. Teuing sia mah katok. Rese. Mentok di payung pokok. Ngejo gede, katok, ayo nama. Bukan mah ganti, katok, halus. Anu ukiran katok. Mana menang? Menang yuk, menang banyak. Wah, beres. Ayo. Ayo. Sarin. Geus meuli kaos halus tadi. Nya. Tadi dinya. Atuh kira-kira kastop sia teh. Nu kieu asbak. Tepat puut, wadah parab, sepatu butut, bola dibanjut, emang sia karong sok? Cek, sia mah naon mah dibalik geuning? Itu dapat kampung. Maksud aing mah duit di loba. Dia lupa. Lain nu kos kieu, coba aja buku lutuk eta. Waduh, angon pecai ku sia dibanjutan. Eta naonan sih? Ya di kampung udah nggak ada duit kanggo bayar renteng. Habis duit nak. Udah 4 kampung. Gimana udah 4 kampung udah nggak ada duit pisan kanggo bayar renteng. Dasar siap bagong tolo. Bagong belegug. Suki dibanjutan. Tah, sia eta naonan lain duit dibanjutan. Yeay, sakit teh meuli istuning ku moal mun 16 kampung ku sia mun dibagian kana rongsokan ka dieu meureun. Duh, kemana nya nu neang? Bila amat blak teh. Aing lah. Can datang keneh wae. Haji amak-amakan wae deh. Dah. Ayo dit si adat. Eueuh. Haji amak-amakan wae neangan urang. Blak tiluan. Teu nya rek naon mah. Orang tak itu kayak mana aja nak? Kayak mana? Pinter si adatnya. Giliran haji amuk-amukan mau budak teh. Heeh. Aingnya. Yang saja tuh doang lah. Ya. Itu, ayeuna we. Ayeuna we. Ayo. Sama geunang ya. Melan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Jek. Pak Jek. Asup. Aya naon Pak Jek? Diok ya. Kan bener teh cik urang ge. Ari penting maneh kamarana. Jaga Pak Jek. Jaga Pak Jek. Turun tuh ya. Belum walaupun ulungan gitu-gitu. Jaga di mana? Jagaan mah Pak Haji. Pak Haji. Jaga mah Pak Haji apa jaga? Kalau ngitan Pak Haji teh nyaho mah. Emang kalau ngita naon? Jepek si aing can eta ngomong can parat ya. Can tutas aing ngomong. Dengekeun. Ulah sing celengir dunungan kalongitan kalah boro mana bunga
mimiti duit nya gua baji dikontrol teh di imah teh eueuh duit. Terus asbak angon pecai eueuh. Masalah putih ini poe bagong baji. Ti iraha aing karek ngadenge bagong biha beang beuki angon pecai. Karek ngadenge. Yang sugan cokot bagong. Talamun aing kalengitan deui, wayahna main dipercat baji. Kumaha? Baji, ini gawe di mana beli pecat Pak Haji. Sok jujur we. Henteu baji teu nyokot. At kudu saha eta mangkali angin pecai teh ka beuki bahaji. Gusti teh eta. Paling hot eta angin pecai teh. Bagong gitu. Tah, ayeuna geus maneh balik ngan jaga sing bener-bener. Baji mung kalengitan kedua kalina deui. Maneh kudu tanggung jawab. Lamun kalengitan di ieu penting ieu maneh berarti resiko maneh dikeluarkeun baji dipecat ujian ge. Siap, Pak Haji. Geus balikan mah ieu. Payahna penting kudu jaga. Siap, Pak Haji. Tadi ngopi tuh. Naon deui? Yang ngopi itu baji. Pan jaga teh kudu ngopi ngarokok. Ngan duit jeung duit we. Aing mah ieu, main mah gope. Tah, mulai buruan ya. Tah, Mana tuh, Pak Haji? Tambahan pira aku baji da tiluan jelema geus ada teh penting datang. tambahan dengan becak sia tangan tuh. Ayo, ke rumah kita yuk. Aing mah Aing geus geuleuh untuk anak buah kos tadi itu tah, geus dipercaya na.